Muhtasar Sahih Muslim halaman 57 bab anu kagenep. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim kitab Mukhtasar Sahih Muslim anu kinurmatan. Sadaya puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam mugi ka hatur kawuh ka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina ugi ka para sahabatna, katut ka sakur-sakur jalmi anu turut tumut ka mantena. Mugi-mugi urang sadayana kalebetkeun jalmi anu saroleh sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis salajengna nyaeta hubunganana patula patalina sinareng kautamaan azan. Anu mana hadisna eta teh diriwayatkeun melalui jalur Anas bin Malik. Sedangkan Imam Muslim nampina nyaeta ti Zuhair bin Harb mantena ti Yahya bin Sa'id melalui jalur Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah mantena eta teh nampi hadis ti Sabit eta nampi langsung hadis ti Anas bin Malik. Lajeng Anas bin Malik eta nyarioskeun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tula'al fajr. Sayaqtasna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina nalika bade melakukan penyergapan ka musuh. Biasana dilakukeunana nyaeta tina waktos fajar. Wa kana yastami'ul adzan. Pertama kali anu diperhatikeun nyaeta tina nalika waktu fajar eta teh kadangu teu suanten adzan tina eta lembur. Upami misalkeunana henteu kadangu, fa in sami'a adzana amsaka. Mun teh mah ngadangu aya suanten azan, maka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan diri tecios melakukan sergapan ka eta lembur. Wa illa sareng mun teh mah teu ngadangu aya suanten azan, aghara maka menyergap sawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mangrupakeun kunaon bet margina azan teh dua kali itu kan. Tina utamina nyaeta kapungkur teh waktu terbitna fajar. Aya paripaosna azan pertama, azan anu kadua. Anu mana eta mangrupakeun salah sawios perkara anu disunatkeun ku baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana tina hadis teh acana dicarioskeun yen muadzin Masjid Nabawi eta teh aya dua nya kan, aya Ummi Maktum sinareng Bilal bin Rabah. Dua-duana eta teh gaduh tugas beda. Hiji azan nyaeta azan anu masih keneh janari itu teh. Anu kadua azan kumargi nandaan yen waktu subuh teh parantos lebat. Upami azan janari eta bagianna Ummi Maktum, upami azan subuh bagianna nyaeta Bilal bin Rabah. Ternyata salianti azan pertama teh kanggo ngaugahkeun bilih aya anu bade salat tahajud atanapi bilih bade aya nu sahur. Ternyata fungsi salajengna nyaeta kanggo nyirian. Yen lembur eta teh mangrupakeun lembur muslim. Ciri lembur eta teh lembur muslim nyaeta aya suanten azan. Tina nalika aya hiji lembur ka kuping suanten azan, berarti tiasa dipastikeun yen eta lembur teh lembur muslim. Maka haram hukumna itu kan. Kanggo kaum muslimin eta teh tina nalika melakukan penyergapan melanjutkan penyergapanana itu. Da kumargi anu dilakukeun ku baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tina nalika bade nyergap ari hek teh ka kuping suanten azan tina waktos janari. Maka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tecios melakukan penyergapan ka eta lembur. Mun teh mah teu ka kuping suanten azan, maka penyergapan eta dilanjutkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasami'a rajulan yaqulu Allahu akbar Allahu akbar. Salajengna baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bet ngadangu nu didangu teh sanes swanten azan. Nu didangu nyaeta aya hiji pameget anu mana pameget eta teh bet nyarioskeun Allahu akbar Allahu akbar. Salajengna ku baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwaler alal fitrati. Tegasna nyaeta anjeun eta teh percis pisan seperti jalmi muslim. Da kumargi orang-orang jahiliyah mah sanos tiasa ngucapkeun Allahu akbar. Tapi teu ngabiasakeun bahamna ngucapkeun eta lafal gitu. Janten lafal Allahu akbar eta teh mangrupakeun kalimatun nida. Biasana digunakeun ku jalmi muslim kanggo ngalakukeun azan. Kumaha kitu respon baginda Nabi nyaeta alal fitrati. Anjeun eta teh gaduh kebiasaan seperti kebiasaanna jalmi muslim. Maka salajengna pameget eta teh ngalajengkeun asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Qala Rasulullah kharajta minan nar. Saur baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharajta minan nar. Anjeun eta teh parantos kaluar ti neraka. Kunaon margina ari Allahu akbar mah mung sakadar alal fitrah anjeun ngalakukeun padamelan anu mana padamelan eta teh kebiasaanna jalmi muslim. Hartosna sanos anjeun ngucapkeun kitu belum tentu anjeun teh jalmi muslim gitu kan. Tapi begitu parantos jelas-jelas ngalorkeun ngucapkeun dua kalimat syahadat berarti anjeun teh leres-leres jalmi muslim. Sanaos syahadatna nembe saparo itu teh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Saparona deui teu acan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teu acan itu kan. Nembe syahadat tauhid wungkul nu diaoskeun. Maka saur baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta kharajta minan nar. Anjeun parantos kaluar ti neraka. Wa nadharu maka kaum eta teh ningali ieu hiji pameget anu nuju dicarioskeun nuju diobrolkeun ku baginda Nabi teh saha. Fa idza huwa ra'i mirza. Ternyata jalmi anu ngobrolkeun ngucapkeun takbir eta teh mung sakadar penggembala domba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sana-sana kalepatan nyuhun diapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.